Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya ayuhal hadirin istaghfirullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asyraful qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu minal mu'minin sadaqahul adzim wa sadaqa rasuluna bil hadiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala antara kepani kaula mahdiran nikmat bersama nikmat angkat tidaknya dan nikmat iman dan Islam. Salawat wa salam biasanya dikurang kader dan dikurang Nabi Al-Karim Habibana wa Nabiya wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadilah kawawadina Tanah kabar sahabatna Kaliin kata-kalina mudah-mudahan bagi kaulah menjaga dari mana. Mudah-mudahan ulang saya yakin dia yang ini bersama dulu nanti amin ya Allah ya Rabbal. Dipainan para jemaah sadayana untuk beribadah ketika hormat. Alhamdulillah dinayu waktu ulang masih dipanjang siswa biasa dari narakonan dan sekali kalau juga kurang nyata kalau berunit. Mudah-mudahan ulang saya tinggi angkat perhatian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahur kanjeng Nabi, jama anu terdaik Nabi terdaik pelabur jernih, taradai kumpul ngariung jeung para ulama eta jalma teh bakal menang karugian dinabab agama. Sahur kanjeng Nabi, man istaqo ulama khosiratin. Jalmi anu tepati ngahargaan ka ulama, tepati ajrih ka kiai, tepati ngagungkeun kana boga ilmu. Khosirotin maka eta jalma teh bakal ngalami karugian dina bab agama. Moal apal kana bab salat, moal wau kana bab wudu, moal ngarti kana bab susuci. Sedangkan resiko terbesar dengan karena bab agama ternyata resiko terbesar dijoblok dengan neraka. Alhamdulillah ini dari kita pulang guru daek kalau ilmi guru daek ngaliung jeung para ulama jeung anu dari ilmu bersama pulang daek kalau ilmi. Bahkan di eta hadis lamun mah dipanjangkeun babaran kalipuna eta hadis teh nerangkeun bahwa bahwa kesempatan pulang hayang lebet ka surga tercepatnya tak bukan hayang melalui ilmu. Jadi solusi tercepat pulang hayang ka surga ternyata kumpul ngaliung jeung para ulama. Diuk sila babarengan jeung para kiai eta solusi tercepat pulang hayang lebet. Jadi sahaja anu keur ngabangun masjid di dunia, sarua teh eta jalma teh keur ngabangun imah di surga. Tapi dapat tanahnya hari ada masjid ya kudu-kudu tak kira-kira pakana ada masjid balik apa sih? Esnya berat dan tenang, lalu kasar gak usaha hal-hal berat, ulama maka daerah ulang pola begini ia dapat merupakan solusi jalan tercepat ulang yang menang surga Allah Subhanahu wa taala. Ulang dina pola begini, ulang dina riung silaban dengan para ulama, ulang dina ayam dina berhati dina. Mudah-mudahan ulang cinta terjalmi cinta karena pola begini. Hadirin rahimakumullah, dina diri ulang teh ada Tuhan tilu pepolakan. Lamun eta ukuran diurus, disiram, dirawat, pasti ngadean pikeun diri urang. Nah, beda eta pepelakan anu aya di diri urang teh teu sadayana urang kudu diurus.
Ayat tina sabali kepelakan anu aya di awak urang teh kudu dibuang, kudu dicabutan, dibijeunna saketik-saketik. Mana cenah kepelakan anu aya di urang teh nyaeta nu kahiji aya kepelakan teh aya nafsul amarah, nu kadua aya nafsul lawamah, nu katilu aya nafsul mutmainnah. Dihadiri hiji nafsul amarah, dua nafsul lawamah, katiluna nafsul mutmainnah. Nafsul amarah mah Pak, nafsul amarah mah eta nafsu anu angkara murka. Jadi nafsu nate dongkap tina amrok aku sawa sepuka kuturna nafsu nate murid iblis nama setan. Jadi nafsu nate tina kitu dibinguhan nate buka amrok mana nate hayang jadi nomor hiji nate hayang pangjaluna hayang pangdikasina hayang saudat sahau kalau kamu nate nafsu amarok dibinguhan itu bahkan awal nanti kan tatoan dinalena sakit awakna nanti tato eta dongkap nanti nafsu amarah pokoknya nafsu eta dongkap nanti nafsu amarah sehingga anjeunna ibarat nanti bukan udaran gerak di karek teh gerak di guru sakala teh gerak ibarat nanti kudu kali tuh eta jalma anu ngagaduhan nafsu amarah. Nah, itu mah biasanya ngumpul lagi nanti di terminal, di pasar. Kita tak coba nanti tina nafsu amarah. Ulang dalam kepelakan kita. Nanti lamun kurang dalam kepelakan kita, kurang bakal jadi jaminan ke isolir, bakal dijauhkan jauh di masyarakat. Bahkan hari ini bakal jauh di rahmat Allah. Kata ulama, nafsu amarah kepelakan kita mah kurang dibusan. Yang lainnya sabda-sabdi kepelakan sama guru di bijenan. Nu kadua aya nafsu lawamah. Nu kadua nafsu lawamah. Nafsu lawamah mah bawaana teh hayang nomor hiji teh hayang panggeulhana, hayang pangkayana, hayang jadi nomor hiji dina kakayana. Tah eta dongkapna dina nafsu lawamah. Pokona mah hayang sabre, hayang mah teh aya, nah eta jalma anu kitu eta dongkapna dina nafsu lawamah. Terus lu dengan kumpul masalah dunia diteangan ketika hayang jadi nomor hiji teh hayang jadi panggeulhana ya sehingga ketika eta kabeunharan geus beunang kabeunharan kakayaan geus kumpul mah teu asa tenang sabab aya hiji kaleutan eta kaleutan dina katenangan hate. Jadi hate teh teu asa tenang sok sareng harta kali eta lengkapna dina nafsu lawamah. Entahnya coba jalma anu bunharnya cakap hartana teu kurang leutik aja tapi mautna di penjara mau bunuh diri eta sabab lain nasional katenangan hate dipinuhan ku kasir sieun kaleutan teh sieun karampogan teh ta eta dongkapna tina nafsu lawamah. Padahalnya kahormatan hiji jalma lain dihitung ku loba saketina harta tapi kahormatan hiji jalma nyata dihitung ku manfaat jeung dengan bikin baraya. Makin loba jalma anu katulu, makin loba jalma anu katongan, makin tinggi derajat eta jalma. Dan derajat kahormatan di jalma baik itu loba harta tapi itu loba dari sareutna kamanfaatan eta jalma. Sareng Nabi kaya nas anfa'unin naspan saya jalma teh nyata anu merek manfaat ka jalmi deui. Eta anu kadua nyata nafsu lawamah, nafsu anu ado karena hayang jadi jalma anu panggeulhana, hayang jadi jalma anu loba harta kita dongkapna dina nafsu lawamah. Eta nafsu lawamah eta mah ulah balik deui, lain ulah dunia lain. Tetapi ulah keadaan itu karena eta mah pamer Allah, nah kada ulah terus deui kana dunia. Eta dongkapna dina nafsu lawamah. Nu kaluna eta nafsu mutmainnah, tah ari nafsu mutmainnah mah ieu kurang kudu diurusan. Kudu dirawat, eta nafsu mutmainnah mah eta nafsu anu kana hadena teh mawa ada air, mawa tenang di dunia loba kadieu teh hati ada kata suku mah. Jadi tenang we hidupna teh anu ngagaduhan nafsu mutmainnah mah teu loba kasieun, teu kabohongan, teu katipu. Hiji we notifikasina teh nyata sieun pegang dina rahmat Allah Ta'ala. Jalma anu kitu teh jalma anu ngagaduhan nafsu mutmainnah. Jadi hatena selalu tenang, tentrem, teu sieun maot, teu sieun leungit harta, teu sieun dan teu sieun leungit rezeki dari mata leungit dan sok leungit duit. Rezeki mata leungit, tanah leungit, tak loba jalma anu hartana loba tapi rezekina saeutik.
Tapi sebaliknya ada jamaah anu harta nasari tapi rezekinya loba sok tinggal anu kuli majur jeung anu garis sawah kira-kira kuatna gede anu kuli majurnya sok sanajan sakedik harta tapi rezekinya loba dan anu boga sawah makanya tina tuana teh sapiring cuma cemen tanya. Jadi jamin anu magaduhan jiwa mutmainah selalu tenang tentang hati-hati diloba kasir diloba karingan tata ciri jamin anu magaduhan hati mutmainah. Makanya anu selalu nempel jeung diri urang teh aya tilu, kahiji harta, kadua keluarga, katiluna agama. Eta anu paling nempel urang. Moal pokok eta mah urang kahiji harta, kadua keluarga, katilu agama. Kunaon agama sok dipelajari teh sabab urang mah kana agama teh sok panesaannya. Salat bisa sok panesaan urang nonton TV, panesaan nonton bola. Heula we jeung kena eta kana agama. Dina sholako, panesaan we, lamun aya paropak we, nu talor teh yang 2.000 we. Padahal bisa jual pare jutaan, lada gajian jutaan. Ketika aya paropak we, kana sampai pokok teh sieun sameot. Eta jadi ulama kana agama teh kana bab agama teh sok jadi panesaan. Anu padahal anu kudu nama dina bab agama teh kudu dikahiji dari ulama sok salainna katanya. Tak salah sepuh kabupur jarang jalma anu sholat jarang jalma anu majul ingat karena paksolatan jarangnya tapi lampiran jalma sholat ingat karena pacul. Jadi jarangnya jalma anu terpacul ingat karena terpaksolat jarang tapi loba jalma anu tersolat ingat we karena pacul ingat we karena pagawaya eta ulamanya seperti itu. Jadi ulama bakal tersolatnya loba ingat dan ulama sholatnya sholat jalannya bodoh ayat kan cerita cerita Abu Hanifah ayat jalma anu kalingitan kantong atos jadi kantong atos teh anjeun teh pedagang rika atunya coba modal aya duitna aya dina kantong eta tapi moal geus teh gimana anjeunna katanya kajengan supaya kapangin eta artis teh teu kapangin wae kita di kana ulama nu sanes akhirna anjeunna dongkap ka Imam Abu Hanifah tetapi dongkap kita harus kunaon ieu mama abdi teh kalingitan kantong atos. Kalau kita tas kulit, bukan di mana sih? Nama abdi koyo kapenari, sama kita terima abdi, sama kita kamu bukan gampang. Sebenarnya yang begitu kan perlu diri. Gampang bukan mana? Lu aina, penting aina, mana sholat hajud. Sok apa-apa penting aina, penting kedua, penting ketiga. Benar mama, ya aku sholat hajud benar. Akhirnya kita jamaah tadi, dilaksanakan kita sholat hajud, barang kesana satu anjina juga langsung dulu, langsung niat baiknya sholat hajud. Yang kapangi kantong kita atas ada yang benar anjinanya usul sunatan tahajud rokaat yang dilakukan dalamnya tadi sholat tahajud 2 rakaat Allahu Akbar. Karena di masa pagi karena ketika iya ngaku ingat kantong kita di luar hari benar ingat saya karena rokaat awal besar kami jadi sholat ulama model itu ya. Bahkan ulama betul sholat tahajud, sholat tahajud lebih kali-kali sholat ini ulangnya. Kita kita gambaran sholat jam 5 sahur Imam Abu Hanifah sholat najal makan bodoh gitu ya sholat yang misalnya mandi bisa usaha sholatnya beberapa gambaran. Itu ya ulamanya. Tanya tilu beberapa ayat di diri urang kahiji nafsul amal, kedua nafsul lawamah, ketiga nafsul mutmainnah. Mudah-mudahan urang nafsul amaromah kurang kudu bisa dijenang sabudak-sabdi nafsul lawamah itu deui kurang ulah lobati rongkos kana dunya tah katiuna nafsul mutmainnah tah ieu mah kurang kudu dirawat sabudak-sabdi kurang kudu dijaga supaya nafsu urang kalebetkeun anu ngaduhan jiwa mutmainnah supaya tenang hate urang majunan sadaya di kota teh tenang. Amin. Tanya jadi tenang dalilnya loba jalma ketika mainan masalah teh pusing soalnya kalau mainan di masalah teh tak enak begitu teh jalma ketika ieu mainan masalah eta jalma teh teu boga ilmu masalah dosa gede-gedena lamun kurang boga ilmu bakal menang tetap kurang kudu daek kalau ini kudu daek iya kalau boleh itu supaya urang boga ilmu ketika mainan masalah teh urang harus tenang berarti urang saya tenang tajirina supaya tenang hati urang teh nyaeta urang kudu loba eling Gusti Allah elina sakuna elina sanatna sadika sabari pola boleh cek kasana di imah eling di pasir eling di pasar eling di mana eling
Jadi kudu loba ini coba lamun urang loba ini di pasar ini mawani urangnya ngabelut urang timbangan mawani da kali urang di pasir mawani ayeuna mindahkeun batas batur atawa tangkal kai batur dan dina areuna eling lamun urang loba ini insyaallah salat urang ge bakal busuk karena salat ge lamun urang loba ini tanya supaya mana urang jiwa urang dari jiwa pemani teh nyata kajian urang berdoa dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mudah-mudahan sahabat sadari guna pesan di nanti mudah-mudahan saya manfaatna saya dalam kabur itu Gusti Allah karena lengkap dengan Allah di sini. Makanya saat itu mudah-mudahan saya manfaatna buat kita di hati saya. Ini sudah bagus lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.